Awas awas masuk ser awe. Cek cek satu wah masuk ke sarupan masuk beragam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bilajeng ini di tempat serang grup pokok atau jami'an pingsin di tadi pimpinku Mang Asep Iding Maulana Chandra Mega Permana Support Medan PPE Merdeka. Alhamdulillah ya saya kali kawitan atur punten kasun sarayana oge ka ibu hajapun atur ujug sumping oge ka bapak majid sarayana mudah-mudahan aja sini aja kesehatan amin ya rabbal alamin. Orang kadut orang sangka mau udah ke usaha. Aduh saya jangan jadi kawitan kok anu ka iti nya tadi cepengku si bocil. Apa yun? Ya. Oke nu kadua ko Mang Wok. Kampung berapa? Anu katilu ko Mang Una. Anu kaopat ko Mang Ujun. Oke kecerek ko bocil-bocil. Ya. Satacana tuh mga urang buka wae ko. Oh, dia bagian kebiaya berita sesuatu serangan lainnya. Sepuh kampung rumah yang merdeka ternyata merantah pati ke dengan negeri. Tah nyawa ke negara urang makan tuh hiburan apa nggak boleh cong bungi bercong yang sini. Nyakin laguna nyata buka sungkam salam. Grup kokolatum dunia Hamid Manggo. Hey, hey, hey. Sungkem salam kapihatur pokok kiwari mimikan kalur catur nu kapungkur malias eleh ku agasih. Sungkem salam pokok kiwari mimikan kalur catur nu kapungkur malias eleh ku agasih. Negara urang merdeka urang cucu urang riksa nuhun syukur makmur kemari pahlawan Cinawi. Negara urang merdeka urang cucu urang riksa nuhun syukur makmur kemari pahlawan Cinawi. Sungkem salam kapihatur kapal kiwari mimitra kalur catur nu kapungkur malias eleh ku agasih. Sungkem salam kapihatur kapal kiwari mimitra kalur catur nu kapungkur
kentrungna sora calung calung kokol kalau inget main di butuh tadi ada kesorean kalau nggak kayak kokol teh pada main kesorean gue pagi kesorean tadi juara nek naon kayak begini dia Karena banjir. dah gini dah dagen laguna kentrungna sora kokol patepung jeung dulu rata di dinya baraya ini aki narampokeun ituna keur main kokol patepung jeung dulu rata di dinya baraya ini aki narampokeun ituna keur main kokol teruskan yo main kokol yo Main kokol. yo main kokol yo Main yo main kokol hobi heureuy hati bingung raka balodor masih pagi tarik kolor raka lalawak masih pagi tari solepak tak tak diajol ajol bujur dicentre-centre urang dewa buta kita ngabalodor ngahaleang ngahariri durang lulari ngahariringan ngahaleang ngahariri durang lulari ngahariringan kuring boga lagu anti. Judul lagu bujur centeng. Ku anak ini. aya tuh Kuring kampungan. Hidup kurang pergaulan. Tidak sama kakawinan. Kuring mah dan pengalaman. ya kuring Rumah sakuring kampungan. Hidup kurang pergaulan. Tidak soal kakawihan. Kuring mah dan pengalaman. ya kuring boga lagu laguna merdu pisan ku batur can katurutan judulna pot-potan 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 ya kuring boga lagu laguna maher pisan ku batur can katurutan judulna pot-potan 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 ya kuring boga lagu mardu karena dia kelabe karena dari musuh mugia sing laku maju nah enak urang lagu geus nya dah diucapkan lagu si panelanya dah si panela cangkeun pokoknya si panela dah terus simpan kokong bawa deh urang lagu Bandung Atas bawa deh bangayakeun laguna Bandung Atas yuk banguna ayeuna teh ku pamarentah teh keur dianjurkeun hiji masalah kebersihan sok ayeuna bangsa para aparat di sektor Cikurumarung urang teh kudu bisa ngajaga tina lingkungan masing-masing eta teh sebenarnya lagu Bandung Atas mengakeun laguna sampah teh nya
Akas ya. Lembur cantik daya Bandung, bukan gawe yang sepele. Penduduk gelungan dukung, kawangun natong leleng-leleng. Aman tertib lancar sehat, bangsa dua manfaat. Sangkan hasilna teu was-was, kawujudkeun Bandung atas. Soal utang bukanlah masalah mudah, lagu mulung tina ruta timur wabah. Soal utang bukanlah masalah mudah, lagu mulung tina ruta timur wabah. Mata kemudian Benar, jadi Mak? terapi Oh. jangan ngerti Gitu? jangan ayat kau dibacanya dalam dalam Kumaha cenah? buanglah sampah pada tempatnya. Ah, Oh. tuh Cilencang sabab kamalir karuan, jalan raya nukar sika kolam renang, culak-culek sakencai teguyuman, anu riweuh mapat tetepurang. Tuh Cilencang sabab kamalir karuan, jalan raya nukar sika kolam renang, culak-culek sakencai teguyuman, anu riweuh mapat tetepurang. Lembur cantik gaya Bandung, bukan gawe yang sepele. Penduduk perlu ngadukung, kawangunan tongang lain-lain. Aman tertib lancar sehat, tapi gawe dua manfaat. Sangkan hasilna teu was-was, kawujudkeun Bandung atas. Soal utang bukanlah masalah mudah, lagu mulung tina ruta timur wabah. Soal utang bukanlah masalah mudah, lagu mulung loba ruta timur wabah. Nah, sekali lagi. Kumaha? Mata Oh. jadi terapi Oh. Nah, jangan gitu. ngerti Oh gitu. cek paribasana Kumaha cenah? buanglah sampah pada tempatnya. Tah, gitu. Oh. Tuh Cilencang sabab kamalir karuan, jalan raya nukar sika kolam renang, culak-colek sakencai teguyuman, anu riweuh mapan tetepurang. Tuh Cilencang sabab kamalir karuan, jalan raya nukar sika kolam renang, culak-colek sakencai teguyuman, anu riweuh mapan tetepurang. Anu riweuh tetep urang. Mang Wok. Dah gitu. Ayo Mang Wok, kayaknya bisa nyanyi tuh? Bisa, sing sok kenal atuh kokora. Lagu naon? Sok. Wok, like lagu naon? Lagu naon? Oh, lagu piano, albumnya saha? Rapi Alma. Nah, lah, lagu piano. Bisa gitu. Cing sok kumaha? Teng tong teng. Kalau kita terapi Alma ya. Roma Irama. Oh, Roma Irama. Kabawok menilu coba Jona. Eta nenek keting osan. Oh, cerah lagu piano. Jasen mah begitu mah. Ya mah wok harja. Harga? Yo, siapa? Mau cerai? Mau cerai sama? Iya, kapayon ah. Kapayon dengan Pak RW ah. Ibu hajahin. Aburu, yang ini apa namanya? Yang ini
Boleh tetap itu tetanya teh. Ulah lupa kira eta mah semian. Eta mah sepagi sia suro apa sia suro? Dan asur ka jero. Kalau gitu. Nah. Ya, Mang Wok. Mang Wok buka pengalaman teh. Buka pengalaman waktu kerbujangan. Cik kumaha. Memang Wok itu heula nya. Dah, sok aya Mang Una buka pengalaman waktu keur ngorata. Pengalaman mah. Pengalaman kumaha tah? Iya pengalaman ya. Ya. Waktu kuring ke jalan-jalan. Ya gitu kumaha. Jalan-jalannya di mana lah pokoknya jalan-jalan. Jalan-jalan. Aya ucing teh ngadahar bangke lauk. Dengan bangke lauk? Tas ucing teh nyegap. Nah. Marukana kuring teh rek jero. Bro. Wow. Ucing teh ngaharengan. Si kuring teh balik ke ka imah. Ah. Balik jalan-jalan lambar. Kuring teh tua ngejam kurupu. Wah. Gitu aya ucing ngaliwat anu tadi. Ucing eta kene. Kayangan, wah kemarin kita main bangke lauk. Tah, ayeuna mah Bang Utun. Kumaha boga pengalaman teu? Tah kumaha? Keur camping meureun. Keur camping. Tah, oh kemah baheula mah. Kemah teh di Larung Indah geureunya. Tah. Harita kuring teh camping. Tah camping. Oh camping. Itu lah tuh. Tah. Uing teh baheula teh camping. Camping. Ari ini kaleuweung. Oh, kaleuweung. Ari batur mangesikan ka warung teh rumah jengkol, jeung eceng. Terus Ari uing ngacicing dina tena. Dina hanapon kain kan. Heeh, hadap Bari ningali monyet gelantungan sia. Hiji bangsa siliwat asa. liwat teh asa. Monyet teh kawing nyebutkeun hayang liwat. Di mana teu? Henteu da cukup teh sia ge teh gelantungan kawing. Teu beda monyet teh kan jago kulantungan. Tah. Ayeuna Mang Wok kumaha tah? Pengalaman Mang Wok. Hah? Jawara. Mang Wok teh pernah jadi jawara baheula. Pensiunan. Terus kumaha? Jawara nih. Tah. Lamun aya muni ngamuk. Dirangke. Aya kuda. Apa? Ngasih aku main. Main naon? Naon? Nah, Nyebrot. nyebrot. Kenapa kita nyebrot? Oh, teuing nyebrot bae gitu. Palingan untung beak saya sebrek pemain mah. Ayeuna kuring geus, Kang Ujun geus. Dah. Wok geus. Ayeuna karinanya ai padahal boga pengalaman naon. Boga pengalaman. Pang naresep kana manggung teh naon baheula keur leutik mela diantar ke jeung bapa. Baheula mah jarang seni Sunda kitu nya. Eta lalajo masalah ieu hiburan nasi dariat ya. Lagu-lagu masjid. Harita nasi dariat ranca koles dan nasi dariat grup Pangalengan. Eta teh grup nasi kuning eta teh. Coba. Sok, lagu naon tadi teh? Lagu naon teh lagu usilan. Dah, kumaha? Aya di lagu usilan teh. Iya. Puluhan. Jeung sok kumaha? Penyakit teh.
Kumaha pa niya ka teh? Kasih kubarangan. Dah. Go. Kok kabakene mana baheula? Mata. Usilan. Usilan dah geuningan. Oke, siap. Apa? Siap. Dah. Tidieu heula, tidieu heula. Si kokol, si kokol. Si pokok lah. Ah, mama ngendangna nuturkeun we nya. Tuturkeun kenang mah sok ka balik tuturkeun. Go, ah. Peda una wadal ahad bedahan hujan Tegika sarawu beak wadal una anak perang Peda uwo, kembali kerdahar ponyong sangu beak sabokong pajar uwok tenarawang. Napakang suka Bandung di imah sopi nang suwong Ari kitu. pating rariyo pacar akang cenah nyandu Abong jama. abong jalma segampang pisan pojokan abong jalma segampang pisan usilan Dah, mata pulau istilahnya. naon hasil jika tebis ngomongkeun Ngomongkeun tuh papasean. una wadal ahad kapangi bedahar hujan Tegika sarawu beak pajar una anak perang Gas, gas. Ajar anak merapal tung-tung nausilan mah. Coba ini udah diajar ya. Ya sok. Pernah disekolakan bakal? Baheula pernah Tah gitu. sok tanya Masuk rokok Tara. Oh sok. Hah? Sok rokok? Sok. Cik ada singkatan rokok jarum naon? Dia rokok jarum jana dalam demi janda aku rela untuk mati. Benar bisa. Cek ada Mang Jun singkatan rokok super naon? gila atau itu saya mah Kumaha? suka perempuan Suka perempuan. Ayeuna Mang Wok ari singkatan rokok Lois lah dah. Saeun moal tah mah. Lois. Lois, lotek simpang ida. Bis teh pemain tuh. Lotek simpang ida. Dah, bener balik diterangkan Ibu Ida nya paling tidur. Tak gitu, insyaallah. Dia teman untuk Ibu Ida mah teu kudu meuli asal seuri minta menang dibere moal. Sabab ieu dua meuli setik batik ke jerugi asal ibu juluh. Ah sudah kaca-kaca tadi mah. Tadi orang cipok. Udah jadi cipok lah. Sok, panggil wae. Panggil wae, sok ah. Lagu udah jaipong tapi panggil lagu bahasa Indonesia-nya. Baiklah pada sekalian, selamat malam sampai jumpa dengan Lagu artis naon, kami yang Ustaz? sudah. Hah? laguna Album berapa irama tanya? Wang Cicil Wangi, ya saya bisa cerita umat. Nah, gitu. Umat. Ya. Itu bintang hantu natan coba bentar bintang hantu natan. Kapayon. makanya bintang hantu Dah, siap. Bintang hantu nah siap. dan heula siapa Terus heula eta teh bawa atuh. Nah gitu. si pahili dikasih Siap. Siap tuh kana? Siap. Baheula kacapangan zaman ngadeueut garupakuan nu kamasur pajajaran tepat payus keadilan ayeuna di kondangan mupusti asmawa isan nukruk karur cacandan Siliwangi gerang pananggehan kiwari tasku melang putra pajak jaranannya wawangina tambah mekar sajagat raya sumabar ampuni putus sabar tindakan na keingkar Siliwangi ginanjang
Kasatria nu kawentan. Alhamdulillah mung sakitu ala kadarnya Mang Wok pernah nyanyi lain sok nyanyi. Nyanyi. Berat nyanyi bisa lagu sok nyanyi sok. Nah, gak kasih kuat malah pano resep pun atuh. Isuk-isuk kan nanti ibu bisa dengan si kuat. Karena gawe ngetos. Kopi dangdut. Kopi dangdut. Emang ayo kopi dangdut? Oh, Bisa. Kan sudah banyak. Yang di mana kopi dangdutnya? Jadi teh nyanyi dah. Baheula we urang mah mobil serangan hiji. Jika kalau kopi dangdut teh kumaha? Bisa kasih. Sok. Go. Abdi Islam. Makin hangat bagai keciuman yang pertama. Kita gantung kesehatan ikuti irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Bila marah yang dahulu telah membara. Semakin hangat bagai keciuman yang pertama. Pada tunggu saya akan ikuti irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi gudai. Alah, binangan ada lagu kopi dangdut. Tapi dari Allah kopi dangdut mah. Iya tadi teremai ngarewos di Bapak RW. oh aya Pak RW. Hoyong dipengalangkan ke Mang Wok lagu kopi, tapi lagunya lain kopi dangdut. Kopi aren. Ayah kopi aren. Tisok langsung. Tuh 2 3. Bias marah yang dahulu telah membara. Semakin hangat bagai keciuman yang pertama. Kita tunggu saya akan ikuti irama. Ayah. Karena terlena oleh pesona alunan kopi aren. Nah, tadi cek Pak RW. Ini cek Pak RT sana. Hoyong dipengalangkan lagu kopi dangdut, tadi kopi dangdut, tadi Pak RW kemarin, dia mau kopi nalua. Pak RW. Pak RW sekali deh. Sia siksa kuai cenah luak deui. Bias marah yang dahulu telah membara. Semakin hangat bagai keciuman yang pertama. Sebab jantungku seakan ikut irama. Karena terlena oleh pesona alunan kopi luwak. Ayo mending cari udah yang terus-terusan baik. Kumaha? Kita wae. Iya, sekali deh cepat asap aswan sah. Kopi lah kopi. Apaan? Aduh, sama aduh denungan. Si Basti, si Jayanti, magat pedang. Kalau udah tinggal kecurangan teh. Ya ge mah di tukang tingali. Hayang peuyeum, Boyom naon? hayang bandros. Oh, mana di mana ya? Ini dong. Oh, sok mending nyanyi deui mending lah. Nyanyi deui mending ge halus. Sok atuh, bae gua anu na, rame. Sok ka ditu. Adi tu wokna Coba gelisah. Paling ditu cenah penonton hayang ningali gelisah teh wok. Cih, paling dia. Oh, sieun. Sok nyanyi deui ah. Bae gua anu nya. Wanti burik sedia rekam. Hujan detik nari rinci. Alhamdulillah bisa kita di grup rapat dunia. Terima kasih pilih ayah anunya. Wah, terima kasih. Maaf masih kena saya acara nah. Jadi macam serangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.